Akang mangkat heulanya. Nuhun atuh Kang. Hati-hati sing enggal damang. Tuh tingali. Apa abdi kuatkeun ka kitu? Ah, 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 ah. Hampura akangnya Neng. Gara-gara akang, bapak Neng jadi kitu. Saleres nama akang teh berat ninggalkeun Neng teh. Ai kitu akang teh nyendak naon bae berat. Ih, ai Neng. Lain kantong anu berat teh maksudna. Hate. Hate akang teh berat ninggalkeun Neng. Sabab akang teh tidak bisa jauh daripada Neng. Kalau musa mesem kapan kita teh pacaran ai Neng poho? Ya sudah atuh, akang teh bade mangkat heula nya. Nuhun Kang. Doakeun akang di perjalananana. Ai Neng kunaon? Neng mah da sedihna kieu Kang. Oh gitu? Nya. Saha itu euy? Alah, budak awewe meni manis gitu. Lamun geus gede, bogoh euy. Pasti manehna ge bogoheun ka uing. Alah, aing salah ngomong sih ya. Aduh. Alas ya, terus umat imut. Wah, celaka ieu mah euy. Alah. Alah. Mamang antosan. Ngomong-ngomong, didinya di teangan moal. Kokolot didinya. Tenang we atuh Mang. Pokona abi mah ek ngiring bae jeung Emang. Kamana we? Repot. Dasar jalma baragajul. Jelema kitu mah kudu musnah di alam dunia. Aduh, Heeh nih Mang Langit. tuhnya bener cek Mang Oge. Naon nu diucapkeun ku Mang jadi kenyataan. Saucap nyata. Model maneh tah. Bogoh ka Mang teh lain bogoh sanyana. Lain bogoh asli. Geus ah. Ayo.
Aya didinya teu capek. Teu lapar. Kieu Abah, abdi teh sejak ka dieu bade tatamba, bade milari ubar. Abi teh kata rajang panyawat anu langka. Jadi setiap abi nyarita jadi nyata. Atawa lamun cokolot mah saucap nyata. Tah abdi teh hoyong cager Abah. Abi teh hoyong normal deui sapertos batur. Hoyong hidup sapertos bihara-bihari abi teh. Tah ieu Abah. Ieu teh korban. Ieu teh salah sawios efekna tina panyawat abdi. Abi teu kahaja. Tadi teh nyarios bogoh si ieu anu akhirna jadi nyata bogoheun ka abi. Ngudag-ngudag dugikeun ka dieu. Ngunguntit ku sabab asmara nu teu bisa diubaran. Tah abi berharap ka dia teh Bah. Tah hoyong sing cager we, abi can ieu Abah. Itu manawi Abah. Gampang kata mah ku Abah mah. Gampang Abah? Gampang. Bakal cager. Utagur atuh. Sakti Abah teh nya. Oh, sakti. Belagu ka Abah. Bener mana kita tangkat ieu bener ka Abah, bener. Abah mah sakti. Tuh Abah tuh. Abah ieu apa ieu naon? Abah teh neng ieu naon neng? Tarang ieu teh. Sumuhun tarang. Oh, juga batur ieu lega Abah bisa lapang golep di dieu. Bisa main golep di dieu. Abah, Naon? abdi ka dieu teh bade tatamba. Poho euy. Ai Abah kalah ngedongeng atuh. Kapura we atuh. Sok kopan kitu jadi jalma teh. Sabrang. Apa ya? Abi balik. Nak apa? Indit mana? Balik nih. Balik. Balik siapa? Balik. Balik. Ulah cicing. Kemana? Balik. Hai dia. Manawi teh abi piwarang ini teh. Lain. Hari mana bogoh? Kajang ayo. Waduh. Kacida bogohna. Wah. Bucin ieu mah. Parah. Cicing. Beres ya mah. Beres naon Abah? Beres. Eta penyakit maneh, penyakit itu, budak itu Cager. cager. Penyakit dia geus dipicen ku Abah jauh-jauh. Kemana Abah? Ngeteuing Abah eta apa?
Gitu. Hmm. Nah, tinggal ulang. Terus kumaha? Yang geus balik. Oh, atos? Atos. Naon deui naon? Uy. Ayo. Diaturkeun ku Amang. Amplop acan. Hah? Hampura emangnya. Ayeuna neng uwih ka bumi. Penakan di keluarga. Bilih melangun. Mang, abi hampurannya. Hampura oge emang. Tapi emangnya kan. Gelo. 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 Nah, maksudnya mana nyebut gelo ka orang? Gelo. Gelo sia. Sia mau nu gelo. Ih, bener. Ih, amit-amit. Ih. Neng. Assalamualaikum. Neng. Akang cager, Neng. Makan? Akang cager. Alhamdulillah. Akang cager. Kang, tong aja ting atuh. Kumaha? Mesti kejebur. Banyak dia geus piceun ku Abah jauh-jauh. Kemana, Abang? Ngeteuing Abah kata apa?